Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang diajar ngalarapkeun vokal dina basa Sunda, nyaeta ngeunaan vokal e, jeung e. Nu mimiti nyaeta vokal e. Conto kecapna nyaeta enjing, anu di tengahna aksara Sunda hartina teh besok. Nu kadua nyaeta daek, anu hartina mau. Anu katilu nyaeta sae, bagus. Ieu conto dina vokal e. Larapna dina kalimah. Ieu nyaeta penerapanana. Enjing, enjing abdi bade miyos ka pasar. Hartina dina basa Indonesia nyaeta besok saya akan pergi ke pasar. Ngalarapkeun dina kecap daek, kudu daek diajar sangkan pinter. Artinya nyaeta harus mau belajar agar pintar. Ieu dina kecap sae, sae pisan eta teh tulisanna. Harti dina basa Indonesia nyaeta bagus sekali itu tulisannya. Vokal e liana atau vokal e lainnya, ieu contona aya tereh, artina cepat. Soleh nyaeta soleh. Rerencangan, artina teman. Soek, artina sobek. Anu kadua nyaeta ngeunaan vokal e. Di dieu aya contoh kecapna nyaeta emak. Aya contoh aksara Sunda emak anu hartina ibu. Wengi anu hartina malam. Lempeng anu hartina lurus. Larapna dina kalimah. Emak teh keur diuk dina kursi. Ieu ngalarapkeun kecap emak anu hartina dina basa Indonesia teh ieu kalimah nyaeta ibu sedang duduk di kursi.
kecap wengi. Ayeuna teh tabuh 11:30 wengi. Sekarang itu jam 11:30 malam. Lempeng. Panggaris teh paranti ngagambar sangkan lempeng. Dina bahasa Indonesia nyaeta penggaris itu untuk menggambar agar menjadi lurus. Vokal e liana. Aya sedeng anu artina sedang, aya resep anu artina suka, aya pengki tempat untuk mengeduk sampah. Anu katilu nyata vokal e. Contoh kecapna nyata aya reureuh anu hartina istirahat, aya bareuh anu hartina bengkak, aya beureum anu hartina warna merah. Larapna dina kalimah tina kecap reureuh nyaeta abdi bade reureuh heula. Arti dina bahasa Indonesia nyaeta saya mau istirahat dulu ya. Aya kecap bareuh sampean abdi teh bareuh. Arti dina bahasa Indonesia nyata kaki saya bengkak. Aya deui nyata beureum bandera Indonesia teh warna beureum bodas. Arti dina bahasa Indonesia nyata bendera Indonesia itu warnanya merah putih. Kecap e liana. Aya eupan anu artina umpan pancing ikan, aya deui seukeut anu hartina tajam, aya deui ngambeu anu hartina mencium bau. Hatur nuhun kana perhatosanana, mugia tetep penasaran sangkan terus